waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ji cek nya aing can ngadoa nya geus ngadoa didelekeun ku Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni segala rupa kejadian teh Gusti kejadian-kejadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi cak anjing jadi kieu ieu budak kadoa wah teu beres aju kieu ieu engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan kulepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb tidak tangan mu Kangjeng Musa hai sakumaha kabebene sia saya ngadoa kos gitu mata maka bebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh Masya Allah senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu rindu rasanya waduh eta mah kos gitu mata maka kabogo carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa na dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deket ka aing poho nyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana aing tadi kecup ku nyana aing tadi belai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok dihaharua eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah kaja emang nu bodoh mah kos kitu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang dipeting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu sholat tahajud Allahu Akbar Tolim ahad Allahu Akbar SD hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan cak urang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kieu aing geus ngalem ka sia nu mantak aki-aki mah hudang tipe tinggi deuleu jam cakna jam 2 angel kene amat be ieu lamun lain kieu aing mah teu hudang kieu nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kieu Gusti Allah tah aya Gusti Allah handal ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang dipeting jahorenganan nu sok hudang dipeting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup SD eta geus ganjaranna gede jasa
ganjaranna gede jasa aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing udang hees rumaning salat ngan keur carita udang doang ge aja boga pikiran kos kitu eta hebat jaga giagi teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeng-kedeng ki ya udang ti peuting teh jam hiji udang jeung 2 udang jeung 3 udang mikirannya naja nu sok udang ti peuting mah rasul janu sok udang ti peuting mah nabi janu sok udang ti peuting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak aki tah karena udang doang jadi wali ih tah tapakur kos kitu teh tapakur kos kitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok salat aing anu mantek aing ngomong kitu ge nyaho sia tilok salat ngan di blon-blon penmanya jeung sekolah tah teh carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa orenganan dedeketan ka Allah masa kumaha kadar dirina lu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing geus dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna mendingan nu bodoh ngarasa bodoh jadi akhirat bakalna hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa di aing beuh dik sanu ngalehkeun aing beuh dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing buka abi aing mah pinter jasa dik caritakeun naon coba alam aing mah nya dik caritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho aing mah dik caritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun segala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkeun jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkeun jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti penting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang nu pinter mah ti penting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajeun diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cak Gusti deuk jalan mana menta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajeun ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah kajeun ku kumaha ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik kajeun ku kumaha ge abdi mah we dibelembung kajeun ku kumaha ge tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga lah kajeun ku kumaha ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae kan ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadang kudu pinter mah setolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohannya hana Allah ngalem heuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh ya karasa amal abdi mah teu bararagus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul bo pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah dia salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa ngan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajeun ku kumaha ge embung bae kokojotan abdi kajeun ku kumaha ge
sih kokojotan kumaha henteu kokojotan kajen ku bage tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cek jana mah meureun bapak kolotnya anak kunaon tah ngomong gitu bodoh makan ngomong kok situ tak eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem daripada nu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantap nu bodoh mah ngeunahkeun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna ye anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka sorga nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna eta ka sorga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit janjana mah sieun beus teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu anu pinter ngridit dah jahanam teu mata mending bodoh teu mah geus kitu sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet sorga. Hei, sama usi motor ku ari mah teu kudu make DP, asal aya KTP bae. Embung aing besi ka henteu cocokan ka ditu dalang geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah. Atawa leumpang bodoh sorga. Hei, sia mendingan ka ditu tuh raramean. Ku ari kur aya di ditu embung aing mah salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu lah. Sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu kan penting mah tarang ngideung bagus lah. Geus banget. Ke aing nuduhkeun ka malaikat. Malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna naon bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga di mah ngumata dongeng kan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa itu bodoh malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antap kan salah Gusti eta ngomongna bodoh jianan itu bodoh mah tuh gawe salah ngomong antap saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bah nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus bahara adapun gari ka neraka keun sakedeung lah tah aing mah cenah kos kitu doang sebel atuh geus geraheun ka sorga aju ka neraka. Nah iya kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa masa orang ngadoa aja mentak ulah sok aju ngariung bau datang ke orang naik gigi yang lama turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naik orang turun deui datang ka titadina amin kencang datang ka lalauna datang ka malik ngadoakeun teh kubar ada tak kiai Malik dilanat cadak atuh ngadoa mah kada salamat kalau cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ya ngariung kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang Fatihah ka hiji yang ngaran saha ayo kadekan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang gua sakit gitu kene tangan di Arab doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres dolinan Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanna dicangkeun jeung hari men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men tadi saralamat wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin teh anu eta ye cak nu milu mani ieu daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun ngangkat deui turun ieu geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu
bener pas ngariung deh mang diundang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh orang ku ngaji kan ngeunang neuk jarah bae minta anter jarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi jarah teu bisa ilah hadarat teu kudu hadaratan mah sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah ye ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heula oh kitu atuh dibere metode Kanjeng Nabi Musa masyaallah